Odah geuning rangdan kamari gede bujurna. Kasih Odah. Padahal babaturanna lain si Mimin. Oh aya ereh. Ayo ngilu. Anjir. Sia deui babaturannya. Nyiun atuh aing ah. Anjir. Nyiun aing siap 20 juta. Anjir, maneh kreatif anu yo. Yo, aing geus naik. Bagaimana? Tukang atuh. Bang Nyiun 45 lah paragi manten. Oh, aing ge bagian gede ji. Aing mah yang hawuk panana. Kieu aing pembaik opat aing. Aduh, anjing padaya. Iya, aing kan nyepet goblok siapa bawa terbalik. Aduh. Anjing. Aduh. Goblok ieu mobil bisa tangkarak. Aduh. Ah. Nu balik sia teh. Beguk teh nyupirana. Anjing. Din bensin banjir bau euy. Wah, ieu mah euy. Sok ciru pade. Rekeun lah. Sok. Wae nyupirana. Balik. Anjir, aya Neng Salma. Aing nginjem ieu ah. Ame disangka aing guru. Jadi moal apaleun aing satpam. Turnamen saya mah. Neng Salma, mau kemana? Aa mau ke depan? Kenapa sendiri aja? Iya Aa sendiri aja. Emang Aa di sini lagi apa? Kan ada Yok sekarang ngajar di sekolah ini. Sini atuh, duduk dulu ngobrol-ngobrol dulu. Oh iya. Aa hebat ya sekarang jadi guru di sini. Iya, saya tekan dulu mah nggak jadi guru, tapi sekarang jadi guru. Padayok. Kenaon euy? Iya, aya Neng Salma. Oh, itu siapa budak balubaran? Lain aman ke kita jalan. Setahun macet tuh parkiran. Tuh sih teh jadi satpam teh. Kumaha? Naon kikieu? Aing keur api-api jadi guru lah kan Neng, lamun jadi satpam. Aya Neng Salma. Wah, aneh tarik bermain api. Cek. Oh, kumaha ngaguruan di sekolahan sekaya di Penur teh? Oh, luar biasa pokoknya tempatnya nyaman. Mang Jack misi boga budak sekolah. Ka diasupkeun ka urang ge. Ku urang ge diajarkeun. Tah maneh baloyok. Murid geus balubar di dieu keneh geuning. Salah dijaruk kene saware. Oh. Ya, ayo tuh. Neng. Ya. Ini Pak gurunya. Pak guru baik ini mah di sekolahan ini. Sekolahan calon pembisnis muda. Sky Digi Panel yang ada di Walini 24 Rancaikek Kabupaten Bandung. Ayo kita ini kita jajan seblak. Atur nuhun Pak Guru. Well. Bye. Siapa dia? Itu Mang Jack sama si Kancil. Tapi tadi kenapa ngedengernya katanya satpam suruh parkiran? Itu eta mah tadi satpamna nuju libur pre. Oh gitu. Ah keren ya sekarang ya. Iya dong. Nanti kalau aku punya anak, aku akan suruh anak aku sekolah di sini. Iya. Biar menjadi pembisnis. Biar jadi pembisnis yang hebat. Iya, keren. Pak Guru. Duitnya kurang minta tadi 200. Oh, gua tadi geus Sok aing dibejakeun. Salam. Geus aya ditucuk. Apalagi kan Cuma itu di tadi 200 Ngajak ulin eta bangor ah. Moal Bukan jadi guru mal bangor. iya atuh jangan. Iya dong, masa udah jadi guru. Ya. Mana? Panggil kepala sekolah. Oke. Iya, satpam sekolahan tuh balik kawina. Ngaku-ngaku jadi guru deui. Pak, panggil kepala sekolah nasi teh. Pak, guru. Itu perang si teh kali laka. Ayos. Kan dia teh guru, kenapa disebut satpam? Guru naon?
Guru-guru satam, ya, tak tempatnya. Kamu ngebohong, katanya guru hebat. Gimana sih? Urusan si aku aing kayak can selesai. Duit aing dipentak aja duit aing. Murahan aja, lu kaget bener. Ikan. Waduh, ngomongnya guru tapi satpam. Cuk aing gak tadi ulah ngomong gitu tuh. Gobloknya. Tangan lu. Goblok teh motor teh we mogok jeung mogok. Apa suai make motor buruk ieu mah anjing teh ku aing. Duruk we kitu motorna. Anjing kudu itu tambahkeun ieu mah euy. Berat nih goblok teh. Ganti atuh budak orang mah ulah motor kitu. Mana yang sia goblok? Kapan heueuh nah budak orang mah kudu gaul. Mana yang sia goblok? Keur mah aing capek sia dek kakak mogok. Cih, da semua kaudat-adat ka aing. Aing mah teh pirang ngomong kitu. Tah sok tugeurkeun kana aing ya. Alus keneh nu aing mah sok nama 200 ge kajeun. Bener sih Aisan. Bener atuh ya, cek ku maneh. Baik itu nama 200. Jeung sok aing kerja ka maneh. Kanu aing motor lagi buruk ya. Anjing gimana nih aing. Kesini aya apa? Aing mah dibawa punya jet ek ge meunang. Oh gitu. Manjet ekna keur ngacedok murno. Aing masan. Nu bener teh manusia aing pur nyarekan bapak sia. Moal ngamuk ieu mah menang meuli aing kemari aing ek diajar bisnis kan. Usan. 200 nya. Tah. Pindahkeun atuh buru kalau baru gede. Mana cuk? Oh. Aing kudu nu nuhun. Alhamdulillah ya Allah, aing mimpi naon teuing puting menang motor ada alus. Jong-jong aing aya boga motor alus anjing. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar euy dah. Cing teh hirup euy. Anjing. Hirup. Anjing. Kumaha ieu? Kumaha atuh teh euy? Anjing, naon atuh teh goblok teh. Goblok naon ieu nya. Siap pergawe naon? Ieu aing meuli motor teh si Iksan. Atuh ieu nya. Oh tapi teh hirup. Teh ieu motor teh bager sih mana bebeuli kitu. Oh, dilihatin mah aing bu. Kila motor nu kitu mah. Sia goblok gak enak. Sia kalau kang ngegas ke head. Sia yang kumaha jeung aing. Sia ngogok anjing ka aing. Aing goblok. Tukang rong sok burung. Tukang rong sok burung.